Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Hila Amalia Anggraeni. Di dia abdi bade nyaritakeun sasakala Cikundewa. Zaman baheula aya karajaan anu ngaranna Karajaan Sindangsari. Ari anu jadi rajana katelah Bagenda Raja Singamandala. Raja anu adil tur wijaksana. Bagenda Raja kagungan putri anu keur sumedeng rumaja putri nyaeta Putri Mayang Sawitri. Putri geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat. Kageurisan Putri Mayang Sawitri geus kawentar kamana kamendi. Loba pangeran jeung raja anu boga maksud pikeun ngalamar, tapi kabehanana ditolak ku Putri Mayang Sawitri. Bagenda Raja Singamandala kacida hariwangna. Dumas sakabeh pangeran jeung raja ditolak lamaranana. Bagenda sieun raja-raja anu ditolak lamaranana teh nyerang ka nagara Sindangsari. Hiji waktu Raja Jaya dilaga di nagara Margaasih. Datang jeung rombonganana. Maksudna taya lian rek miharep ka Nyi Putri Mayang Sawitri, tapi nu ieu ge sarua deui ditolak lamaranana. Atuh Bagenda Raja Singamandala teh beuki geumpeur kacida. Sok sieun Raja Jaya dilaga bendu tuluy nyerang karajaan manehna. Ieu carita abdi nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.